Uluh. Eta si emak rek ka mana dak? Meninggal langkah kana pagar kitu. Ampun, aing mah boga emak teh baraya tingali geura. Keur di mana ya si emak kiwarida? Tingali geura meuni gaya kitu si emak. Nah, syuting lagi, ketemu lagi dengan Kamonisan emak. Ayeuna keur di Carita. Di mana, Mak? Lain di Banten Carita. Ayeuna Cirata. Oh, enak si emak ke di Bendungan Cirata, guys. Gaya si emak jalan-jalan wae euy. Bari ngaliwat bae ka Bandung. Ieu teh lembur kuring jeung lembur emak baheula. Lembur emak ya. Zaman dibangunna tahun 1882. Naon teh, Mak? Iya, Bang dia. SMA kelas 2, paranti ulin kan. Dibangun tahun 1882 ieu Bendungan Cirata teh. Si emak baheula sakola suka dieu cenah guys. Mak, kan baheula mah ieu, Mak. Angkutan umum jadi naik naon sih, Mak? Di sekolah naik gunung itu. Tuh dia ada ayeuna tinggal di gunung. Mana, Mak? Wih, man. Cirata, Bendungan Cirata. Ieu teh nuju di Bendungan Cirata. Paling gede di Asia. Halo, guys. Ieu saha ieu, Mak? Si bungsu. Mak saha ieu, Mak? Nih geulis. Eta bungsu emak teh. Saha ngaranna si Nyai, Mak? Si ninja. Si ninja. Nyaan ieu si emak cuci mata na teh dak. Ni indah kieu ieu mah pemandangan teh. Mah, baraya ayeuna teh si emak keur di Waduk Cirata, cenah hayang jalan-jalan ka dieu. Hayu urang tututkeun si emak keur liburan. Deh si emak nih atoh euy. Ieu bendunganana tah, bendunganana teh. Ieu bendunganana. Ieu teh ngeueum 10 desa. Ieu di handap teh desa ieu. Oh, jerona ge tinggal di sabelah. Ieu urang jalan ieu teh di luhur gunung teh. Oh, gunung naon, Mak? Atuh Gunung Sanghyang Tikoro. Sanghyang Tikoro. Baheula mah Cenah ieu aya cerita si emak. Batu ngagantung dina akar. Keur meeting abangun aya tadi. Ieu teh 10 desa, desa naon wae, Mak? Si emak nih apal. Desa Ciroyong, Desa Ciharasa, Puteuy, kabeh aya Cici ya. Jadi Cirata, jadi rata pan. Si emak bisa wae nyarita teh, Mak. Ayo lanjut ke mana ieu teh, Mak? Tinggal ieu gitu. Jadi itu teh mun hayang asup ka terowongan dia, bendungan. Naik di luhur. Heeh. Luhur mana, Mak? Luhur gitu. Oh. Aya lip ka handap gitu teh. Aya lipi teh. Barang niti keur ngabangun itu kami di SMA Karya Pembangunan Cikalong. Ka dieu jadi ya kebenaran dia jurusan IPA. Aduh. Jadi untuk lihat, jadi melihat bagaimana pengetahuan. Jadi di bawah teh aya kabel. Dina jero itu terowongan teh terowongan ge. Pipa aja segede-gede naon meureun nya, Mak? Ya, pipah ge segede-gede. Mak Tahu. Tuh, baraya si mama lamun nyarita teh sok kamalinaan ah.
tuh bendungan Cirata tuh katanya. Oh, cenah tulisan Bendungan Cirata. Jalan biasa di luhur gunung. Hmm. Sana asal nama tuh di ditu teh desa tuh lembah nu teh di Bendung lembah eta gerak kadinya lembah tos Tas. eta ya tadi itu teh 15 desa anu ieu nu kakeum sarua baheula mah di dieu kolot hiji boga tangkal ganas dibayar jadi dibebaskeun baraya kitu caritana Bendungan Cirata lain carita Cirata anu ayana di Cikalong Wetan iya Lemur Kuring Leret nih, masuk Leret apa Cikalong itu nih? ya Cikalong Kalong Cipeundeuy Rende masuk Iya. Yo. tadi itu kan iya lo Bandung ngaku iya soalnya sabaraha desa tuh ya bagian desa iya bagian kami rek di motor lah tong pohonnya sabrek